Assalamualaikum Ang. Waalaikumsalam. Bade tumaros perihal ngabotakan ngagundulan murang kali di setiap dinten rebo salami 40 rebo. Hatur nuhun walaranana wassalamualaikum. Jawabanana hayu urang tingali dina kitab Syarah Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah halaman ka-400 didinya ayang ibarat wa khobaru man halaqo sahu arba'ina marotan ari hadis man halaqo sahu arba'ina man ari sing sahabai jalma eta halaqo ngagundul ngabotakan sahu kana masakana isi man arba'ina marotan 40 kali fi arba'ina arbi'a dina 40 rebo alias setiap mangih rebo dibotakan selama 40 rebo. Soro faqihan tah ieu jalma teh faqihan bakal jadi ahli fikih, bakal jadi jalma anu ngarti dina bidang agama. Tah hadis ieu teh la aslalahu teu aya asalna. Hartina ieu teh hadis palsu alias hadis maudu. Tapi walaupun hadisna hadis palsu alias hadis maudu sanes ti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lakin umila bihi tatapina praktek dicukur 40 kali dina 40 rebo teh sok dipraktekkeun sok diamalkeun wa zahara sidquhu salajengna jelas kebenaranana berdasarkan tajribat berulang-ulang jalma anu ngalakukeun ieu dicukur 40 kali selama 40 rebo soro fakihan jadi jalma ngarti dina bidang ilmu agama jadi ahli fikih. Jadi pangkatna ungkapan man halaqo ra'sahu arba'ina marotan fi arba'ina arbi'a sejauh beda jika keterangan hubbul waton minal iman. Cinta tanah air sebagian daripada iman. Eta teh lain hadis, tapi maknana bener. Sami keterangan man halaqo ra'sahu arba'ina marotan fi arba'ina arbi'a soro fakihan ieu ge lain hadis. Tapi umila bihi wa dhahara sidquhu sok diamalkeun jeung jelas kebenaranana secara tajribat. Ieu dibotak digundul selama 40 kali dina 40 rebo sanes khusus kanggo budak leutik kanggo balita. Orang dewasa ge sami teu nanaon bade ngamalkeun ogenan bisi kapungkur teu acan kudu jadi indung bapana. Alhamdulillah ti bados ge zaman dikobong keneh kantos ngamalkeun. Salajengna saena aya ijazahna da aya duana anu khusus anu diamalkeun. Kapungkur pribados kenging ijazah dibotak digundul selama 40 rebo teh nuju di Kediri di Kewagean di Pangresa Syayekhuna Romo Yai Hanan. Jeung deui lamun hayang soro fakihan teu cukup digundul jeung dibotak kungkul, anger we kudu ngaji, kudu nalar, kudu sorogan, kudu ngapalkeun lamun hayang jadi ahli fikih mah. Lamun hayang jadi jalma ngarti dina agama mah. Teu cukup digundul unggul, hanya ieu sebagian tina wasilah anger hakikatul amri anu ngajadikeun faqihan mah Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mugi aya manfaatna, wallahu a'lam bissawab.